aya nanti. Euy. Aya naon min euy? Ayo kitu kota cikan magi karuas. Oh, itu King. Si Alek. Saha? Jeung si Ujin. Si Guding. Oh, wah. Benar, Wah, bener. Benar. Aslinya. Ayo sikat. Ayo. Ayo. Yuk. Si Miun. Iya, oi. Aduh. Udah dasar pohoan si Miun mah. Ayo urang ada jeung saha atuh euy. Balad. On. Miun. Yang ka mana euy? Balik wae euy. Usah saha nih. On. Ini kasau anjing saha dituna tuh. Ojek eueuh. Balik wae gitu geus balik wae jangan ya. Aku anggar ada si Tumin mana? Si Tumin mah aya di tukang tingali aya eueuh. Min. Ya. Kan? Aduh. Si Tumin rag-rag di mananya? Susulan mah. Wayahna we. Un. Siap. Oh, aduh. Oh, sorry bos. Ya siap. Ya. Rag-rag di mana, Min? Karunya euy. Aduh. Geus bos lah, urang tungguan di dieu we. Ya siap. Miun jeung situ nya. Bener. Lila bener aja. Gila kali. Kacau. Kamananya ieu ojek buat kata ayah hiji-hiji acan. Kang Miun, nah teh sareng si bos kan? Tuh si bos biasa, nu penting. CH pasti mana? Ojek teh nembe uih di pasar kan? Pasar. Mapah di ditu ka dieu teu aya ojek-ojek acan. Aduh nya teuing. Terus diajakkeun ku Kang Miun yuk. Si Akang mah meuni bager. Kareresan atuh Kang, ojek teh capek ta tadi. Kela-kela ai Akang nomor sepatu saberiji? Nomor sepatu. Wah. Nomor 41, 42. 43 gitu. 42 meureun ceu. Ayo naon naroskeun nomor sepatu? Nya atuh ece teh apa-apa nomor sepatu Akang. Jadol teh sugan teh rek mere. Hayu naik ah. Hayu atuh. Hujan bisa jadi lauk sapu ece. Aduh, si Akang mah dibager nya. Ya atuh. Hayu tuh kan. Muntang cek cik pageuh. Ya Kang. Kang Miun, nuhunnya terus ngajajabkeun ece. Sami-sami ece. Kang Miun angkat tanya. Heula ka dieu heula Kang. Ka dieu ga? Cuma dari duit ya. Iya, stong masih aci ece. Naon ari Akang, ece teh bade miwarang deui Kang. Supaya kemarin duit. Kumaha ece? Ieu pangajajabkeun sayuran ka Ceunining. Ka Ceunining. Ceunining. Ka Ceunining. Siap ceu. Akang malah pokoknya mah dipiwarang ku ceu mah siap wae. Lah si Akang mah. Tadi teh sepatu teh nomor sabaraha? Nomor 42. Oh, nuhun ya Kang. Sami-sami.
ka mana si Tumin euy? Saha. Kami nyusulan datang-datang ditinggal geus setengah jam. Aing janti aduh. Ya saya atuh. Aduh. Keheut. Aing Aing ku pohoan, Bos. kok sia. Beruk. Ku pohoan saya teh. Aduh, aing mah euy. Mana geus setengah jam kieu tinggal di Bos. Tah geuning. Tah geuning. Un. Ayo naon. Hah? Kena naon dia, Bos? Kan nuan di dinya. Memina di dia. Nuan Abi. Sa, wah. Abi ditidaklah ku CH. Allahu Allah. Akbar. Ditanu Nuan sa. Si Tumin tetep panggil si Tumin. Oh, itu. Lu benar, Un. Wah, Tunggu heula. pasti euy. Saya dititah heula ku. Pasti, euy. Nya. Ereka Ereka cil kokom. Sikat we. Nya. Atasan lah, Bos. Ya. Tong lila. Nya, siap. Setengah jam we tungguan dah. Anjing. Bagus ya. Nya. Bagus ya. Toman sia. Men, gimana? Main si Miun dia. Justru eta kurang ditinggalkeun. Allahu akbar. Si Miun Sa tingali sukun ka gempor kieu. sa si berguk sa Si Miun dia kan dititah. Ka Kokom. Anterkeun belanjaan, geus tungguan di dieu lah. Iya, Tungguan di dieu. Kage balik deui si eta. Si eta. Kaget si eta mah. Aduh. Pokona aing kaget. Aneh Di koran teh. Miun, anjing mah sugan urang teh bareng jeung di dinya. Tah. Bareng naon urang Tah, urang mah ya Bos ya. Tenang we urang si Bos. Tas Lain Bos, eta si Miun kuat ka pohoan kitu. mina berguk eta mah. Oke, tungguan di dieu min dah. Ya siap ya. Tungguan di dieu lah. Tunggu di dia. Nang kopi atuh mah rada jong-jong ieu urang nuana teu kuat itu Bos kudu aya warung kopi nuana. Ila mana aing? Oi, Nyangan warung kopi saya tuh jangan kieu kan bari ngopi. ya. Yuk, sikat. Cekam. Dut. Cekam. Kokom. Iya balanyaan. Di abi katitipan ku Ciaha. Nya, ayo. Dan teu balanya. Ciaha teh cenah ieu balanyaan anu Cikokom. Buru, iya rek. Si Bos geus nuan bisi dicarekan uing. Nah, ada teu balanya, ieu salah meureun. Cikokom bener cek Ciaha ka Cikokom anterkeun. Nah, ada tadi teh geus balanja. Pokoknya mah geus ditepikeun nya mana nya abi angkatnya. Nah, ada asa teu balanja kan tadi isuk-isuk teh geus balanja. Moal kitu si Kang Junet sok ka ditu wae ka warung Ceha. Ieu mah pasti aya naon da kudu disusulan ieu mah. Tingalikeun lamun aya sesuatu gitu Ceha. Kopi ini Men. alamat oke. Kopi ceu. Kopi tilu ah. Lain mendit kumaha caritana eta bisa teuing si Miun. Saha? Si Miun, Bos. Wah, Anak buah didinya tah balat-balat teuing ngadewek teh. paeha yuk, sikat yuk. Bos tuh karunya mun papangi Di pagi si Miun aing ke hajar. cukup. Cekek Bos gitu. Ki. Oi. Tadi dia dek naiknya. Ya, Terus dek itu pas dek naik motor bareng-bareng we wah, jul. Kayak tak kerasa. kasar. Aduh maafan guys. Ayo Samin. Ayo kudu teh siap-siap. Pasti gitu sih dulu jangan bareng-bareng. Sa. Miun. Anjing goblok euy. Miun berarti nu kacau. Biasa euy. Pohoan, Biasa. Aurang ge. Pohoan. Hah? Pohoan. Pohoan King. si Miun euy. Anak buah teh ulah gitu-gitu cing jangan anu bener lah anu maragri teh. Eta menang di mana bukan anak buah gitu teh.
Barang gitu. Pasar bener pasar. Pasar tonggeng. Pasar tonggeng tukang naon? Tukang lauk dari nama. Eta lauk pasti beli lauknya. Gini sih mah bejaannya lamun anak buah teh seleksi heula aku mah kan aya model surat-suratna lulusan di mana nya kudu bener paling leutik SI SU atuh. Oh, sah. Bawa dinya lulusan naon ini sakumaha? Min jadi kieu bos ya, dia kan panggil. Heeh. Kian si Miun teh dititah ku ceh. Cek kokom. Orang pabeli tidinya we. Kusaha? Heeh. Mau sayuran? Woi, kusaha we? Ah, dititah. Anjing, sikat we. Tong ceh mah we. Anak buah Anak buah. Tuh, kita dangukeun. Kusaha? Bener deui cenah Woi, dititah. woi, coba kusaha? Dititah. Ku ceh. Titah kusaha? Ku CH. Iya. Lain Si Miun. Dititah ku CH. Ayo tadi. Kita bener deui. Oh, pasti. Ieu urang mah da. Dunungan kieu. Anak buahna stadion akhir dia. Ting sawah anak buahna. Oh heeh. Min ari eta kumaha ribut tadi? Naon mah? Eta nu di dinya tadi. Bos tadi ini. Heeh, kumaha itu? Geus aman tenang. Geus Tenang gitu enak. Tenang dinya mulut. Iya, euy. Dinya mulut. Salih bos. Udah ikut campur. Sabarkeun. Ieu temperamena euy naik turun euy gancang pisan. Kalau emang bos di dinya mah ngaran bos mah santai atuh kieu we kalem bos mah Tenangkeun. Geus sabar. Cenah si bos gojinya. Iya. Si bos Ale kan kamari. Nah, Are ribut. Heeh. Diamankeun saku sah. aman tenang. Dibereskeun. Ari eta sumberna saha? Sumber naon? Sumber permasalahanna. Ah, sah sumber katanya. Kita mah urang mah geus kabaca saha eta sumberna. In gitu. Sini sah, sini. Anjing. Bos, Euy. anak buah kesayangan tah sumberna mah bener teh? Pin. Mana bos rokok teh? Teu, yapi-yapina teh bisa we. Oh iya. Mau we. Udah dulu lah atunya. Ada santai. Mari ngadaguan si Miss Un. Bener. Jangan goblok eta mah salap. Nungguan air setengah jam lah itu kena. Ai, setengah 5 euy. Aduh, jangan dari yuk. Mana? Cicing. Dari cicing kalau Cicing. Aduh, Bos, cicing. Ah, Ininya urunya masalah ka urang dia. Cicing geus kunaon min? Cicing. Min kunaon? anjing. Ayo naon? bos. Cicing piu. Ini nanya kunaon deh. Ayo naon, ha? Dangukeun. Ini ngagak nanya kunaon. Ayo naon? Cicing heula, kelamin. Kalah bentuk urang mah. Kelamion. Cicing. Oh, anjing ai goblok. Cing amak yo. Cicing kelak. Iya, goblok ngabuk-ngabuk teuing. Edinya kemana wae? Sok jelaskeun. Oh, limpuran. Min, ari didinya nah betul teh motor. Kaneng turun naon? Saha we? Saha? Turun kumaha? Bos. Anjing, mana anjing? Baik mana aja. Ayo Min, naik. Ayo goreng naik dek kitu dia langsung belanyeng. Itu bukan rasaan lu sih. Ya. Urang pengen ganti baju nungan dirinya bakat kulina kehujanan. Aduh bener, koho hampura abi teh dititah ku CEH. Ya. Ka mana? Alasan wae. Dititah ka Cekokom. Naon? Bener? Bener. Tuh, tingali ganti sepatu. Tapi kumaha lamun. Teuing ti mana ieu Ya, sepatu jadi namukeun. gitu. Woi. Kumaha lamun si anu nyulik. Pasti tah. Tumin sakitu nungan dirinya. Karunya. Min ditaekeun. Euy, Mun dirinya diculik kumaha min? hah? Sulik mau paling ya. Gampang ya mah tuh. Atuh urang kudu tahlil meureun min. Ilahi. Henteu. Hah? Mana? Bos, Oi. ampura bos. Kumaha ya? Macam-macam. Urang mah tenggiluan bos. Lapar aku bos. Nah, bisa nulungan nun Ampuranya. Deui bos. Deui bos. Boga anak buah kitu mah nyledot kitu. Sieu. Bos. Pakai deui bos. Si ieu teh kamari ada Kayak goblok. Kayak goblok. lain. Oke, wainan. Deui bos. Alus. Saha we? Oh iya. Tekan Bantuan atuh. Ampura udah yang salah. Bos, Ampura eta mah urang. Mion naon Rek aya? nulungan ge Kayak bisa mah urang mah. Aya naon? Ieu mah. Bos. Bos. Oi. Namanya ieu mah. Oi. Ayo naon? Tumen mah bejaan. Terus Jaga mah bisi kenean anak buah. Ulah nu ciga kieu.
Loba. Aya naon? Bos geus tong rahasia bos, geus si Tumin anak Dirinya anu salah Iya, Mimun kenapa? cicing. Antepkeun tah keriwarah bae antepkeun antepkeun. Keriwarah antepkeun. Jauh Mas ya. Ampun, begok. Carikan bos. Biasa, goblok. Kebiasaan. tenang bos. Kumaha dia bos? Carekeun atuh carek bos tenang. Min. Aku mah Min. Ya jadi we ini. Bos, dia mah carekeun atuh dah. Tak apalah naon bos ki geus ada-adanan gitu mah. Cing gede mah tuh lah pohoan teh euy ada di kurangan. Bos kerek digadekeun pohonana. Iya. Ah, intinya Urang isolasi bos lah nya. masuk ke situ lan naon. Go. Bos. Min. Nama di sini dinilai. Atuh Min. Tah, enak mingon dirinya jeung kuring. Oh Min, Hampura Min. Lah lain hampura mah gampang hampura mah. Ayeuna isuk ge bisa hampura. Ngan didinya kunaon bet. Aduh, urang mah teu ngarti. Kapan urang teh? Pan Tumin teh naiknya. Heeh. Nah, Tumin beuteun naik coba. Apaan dititah? Apaan naik. can dititah? Min hayu. Suga teh geus naik. Manya hayu bari cicing. Asa sok. Ayeuna hayu, tapi motor cicing. Ayeuna naik, motor ini lieur teu. Lieur. Saha nu lieur? Nu salah saha? Sugan eta. Anu nyepeng motor saha? Bos King. Si Bos King nu salah berarti. Ya aing salah mah tetep. Anu boga motorna saha? Eta sugan. Anu nyepeng motor? Bos King. Si Bos King nu salah, ieu mah. Tapi dia tapi lain cicing ingat keneh. Berarti si Bos King nu salah, ieu mah. Min. Bos King pun bos didinya sanu salah si Bos King. Anu boga motor saha? Apaan cilai? Tumin. Anu make motor? Aduh tumin jeung ka dewek di ngaranna Miun. Anu mau motor? Miun. Anu numpak? Miun. Terus nu ditinggalkeun? Miun. Dewek. Tumin. Nah, atuh Tumin betek ditinggalkeun. Sok, sanu salah coba. Lieur jeung nu kieu mah. Pikir deui, Min. Anu boga motor saha? Miun. Anu nyepeng motor? Miun. Anu numpak motor? Miun. Anu dibonceng? Anu ngopi saha? Menta, Min. Oh iya iya. Tenang, tadinya pesen. Mung, Min, ah. Asli. Mung, urut. Mung eta mah. Bager dah. Lamun didinya hayang minta maaf ka saya, minta diampura. Iya. Mung, Min, ah. Eta mah nganyuk, ah. Teu percaya. Da ikut tongo. Asli. Mung. Asli. Min, kumaha itu si Bos lu aing mah dicarekan Geun deui. mah si bos bos. Nu susulan tuh. Astagfirullahaladzim. Eta, anu nyusulan gini kan kan. beres kere ngabahas kapoan si ieu. Dan Itu si bos. Hayu naon gitu? Hayu tutur. Ieu can dibayar, geus buru hayu. Hayu. Dah, tagihan kan Bos King. Jo abis can nyopot. Ayud, 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 si.